Amullah ala yasin habibillah. Cerita Kangjeng Nabi tadi Masya Allah luar biasa, kaharti jelas. Nu leuwih agung tibatan Kangjeng Nabi jeung nu leuwih hina tibatan Firaun. Jaritakeun Kangjeng Nabi tanding keagunganana lantaran dina Al-Qur'an dijelaskan langsung ku Gusti Allah Maha Pencipta. Tadi geus dibacakeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Geus dijabar beaskeun timimiti sosokna datang ka akhlakna wah moal aya tanding. Mun kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok, kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok misalna nu kuasepna kos Kangjeng Nabi geus pokona mah urang Cilongok embung kawin ka sasa. Haji Masuri moal laku, Rusdi moal laku, komo bangsa Haji Cecep mah ditendang mentah-mentah pokona mah moal laku sebab kadeuleuna kabeh jore termasuk Ki Sarip moal laku kasirep kabeh. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi. Incan cerita akhlakna sakumaha tadi ngan jadi Malik Isin deui nyaritakeun Kangjeng Nabi teh isin biasa isin sebab mun nyaritakeun Kangjeng Nabi sakumaha tadi ciduhna bae geus pohara jasa dibandingkeun jeung ciduh RT jauh pohara jasa eta. Cai kiihna komo teu kudu jeung RT geus teu kudu ieu mah cai kiihna bandingkeun jeung cai kiih awewe nu tas ngadahar jengkol parah geus teh mah hese nyaritakeun tandingna Kangjeng Nabi moal aya tanding sebab jeung Kangjeng Nabi Yusuf ge Kangjeng Nabi Yusuf masih gantengan Kangjeng Nabi urang ngan Kangjeng Nabi Yusuf mah di dunia dijelaskan datang kalau ba fitnah Kangjeng Nabi urang mah henteu jadi fitnah kasep teh akhlakna luar biasa istimewana pujian ti Gusti Allah dina Al-Qur'an nusak itu jelas. Malik Isin nyaritakeunana emang kumaha kitu boga akhlak nusak itu istimewana. Isin nyebutkeunana urang lantaran teu akur terutama jeung kula teu akur jasa. Kangjeng Nabi mah akhlakna diantarana teu pernah we Kangjeng Nabi mah seubeuh teu pernah Kangjeng Nabi mah salila hirupna lapar we Kangjeng Nabi mah. Coba Haji Masur nya mah teu lapar-lapar sarua jeung orek koros teu akur lantaran kula isin jasa. Isin ja anu sok seubeuh bae mah Firaun. Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah seubeuh mantak isin mun nyaritakeun Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah akhlakna masyaallah karim yuhibbul fuqara mun kanu fakir jeung miskin deudeuh jeung nyaa. Coba aja Masuri mun aya nu susah-susah budak kos kitu di deukeutan susah ulah saruana jeung Haji Cecep tah sagolong kadinya tah urang pindahkeun bae kitu di Cilongok ka ditu ka pindahkeun ka Sumatera yuk takur jadi sok resep ka jelema sugih bae mah nu resep ka jelema bangsawan ka hartawan ka jutawan Firaun tah manu kitu mah ja yuhibbul fuqara awal masakin isin mantak ya Allah ya Rabb. Akhlak Kangjeng Nabi teu pernah we Kangjeng Nabi nyimpen dahareun memeh sare teh Kangjeng Nabi berdahareun teh dibabagikeun ai urang kulkas ambalayah di imah eueuh bae jang tatangga teh eueuh teu pernah kadenge Haji Masuri geus kamantepkeun ti heula bae padahal mah lain nyana kabehan nyana mah jang contoh doang isin nyaritakeun akhlak Kangjeng Nabi teh luar biasa istimewa sakumaha tadi urang teh ai akur nama ka Firaun. Masya Allah di akhirat si urang ieu ngahijina jeung Kangjeng apa jeung Firaunnya kahayang mah jeung Kangjeng gitu
tapi ari bentuk kos ieu mah wallahu a'lam. Tapi aya sifat Kangjeng Nabi nu hebat nu akur jeung urang. Mana? Kangjeng Nabi pamajikanana 9. Nah, iya mantap ya. Mantap. Biasa ya baru Masya Allah karim. Mudah-mudahan panitia 9. Leuwih teuing atuh. Jaritakeun akhlak Kangjeng Nabi Masya Allah. Dina berjanji geus dijelaskeun tadi geus dikupas ku Ki Syarif. Tetapi Allah nu akur hiji-hiji ajan jeung urang. Di mana-mana aya musuh Kangjeng Nabi mati heula. Urang mah malah jadi musuh. Hese nya. Di dieu merekna tadi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi mah contoh. Cek ulah mah maningan ge ulah ieu merekna Firaun. Uswatun. Cilongokun. Aduh. Ya Allah ya Rabb. Tuh ya. Siti Aisyah pernah dipasihan ku Kangjeng hadiah. Begitu dibuka aya 100 dirham. Dicanda ku Siti Aisyah, Masya Allah 100 dirham. Gede amat ya duit pohara. Istimewa amat ya duit. Simpen ka jero ku Siti Aisyah. Langsung Siti Aisyah calik. Kakara gaya mah berenang bangsa saparapat jam mah dicokot deui ta duit. 100 dinar. 100 dirham. Dibuka digerokeun tetangga. Tetanggana digerokeun dibabagi sadirham sewang, sadirham sewang, sadirham sewang. Istri Kangjeng seperti kitu. Mudah-mudahan di Cilongok hiji-hiji aja. Hese. Hese. Dibere duit, baiknya dibere duit. Mentana 500 dibere 400 merengutna moal mah hisabulan. Merengutna moal mah hisabulan. Eta beja ti panitia, eta beja ti panitia masjid. Gua teh nyahoana naon. Jadi berarti ribut melulu ya panitia masjid ya. Jeung pamajikanana. Tah ieu keur carita. Lima akhlakna kos kitu. Nu paling istimewa Kangjeng Nabi nu eueuh di nu sejen. Kangjeng Nabi boga kanyahona ieu pohara. Cek Kangjeng Nabi alim tu ma fis samai wal ard. Kaulama dibere ku Gusti Allah nyaho teh naon nu aya di langit jeung naon nu aya di bumi. Ya Allah. Padahal di Al-Qur'an geus dijelaskeun. Eueuh nu nyaho kecuali Gusti Allah. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi. Moal aya bae anu nyaho kanu gaib kecuali illahu Gusti Allah. Ngan Allah hungkul alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahad. Eueuh nyaho illa man irtada mir rasulin kecuali jelema nu dipikaridho ku Gusti Allah yakni Kangjeng Rasul. Nu mantap Kangjeng Rasul mah nyahoeun memeh Kangjeng Nabi Isa, memeh Kangjeng Nabi Isa kadituna Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh Kangjeng Nabi Ibrahim terus kadituna apaleun Kangjeng Nabi Nuh, terus kadituna apaleun ka Kangjeng Nabi Adam. Penciptaan Kangjeng Nabi Adam ge apaleun. Urang nyaho kieu teh ti Kangjeng Nabi. Nu bakal we kahareup, nu bakal kahareup. Geus apaleun pisan Kangjeng Nabi mah. Dihareup cek Kangjeng Nabi kade. Diperkirakeun cek ahli sejarah, ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah. Kuari 1420 sabaraha? 4. Bakal terjadi tahun 1500. Diperkirakan tahun 1500. Entah sabaraha 500 sakaditu. Ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang engke Mahdi Al-Muntazor. Kangjeng Nabi gaduh putra namina kitu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali gaduh incu Sayyidina Husain.
nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husein gaduh putra deui Sayyidina Husein teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui Imam Bakir gaduh putra deui Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui terus trek aya Imam Mahdi iraha eta Imam Mahdi turunna Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan di mana-mana pamarentahna di Cilongok belah ulah sa Indonesia di Indonesia mah gede teuing di Cilongok bae pamarentahna RT na geus teu bener sakumaha di Caki Sarip jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi jare jasa pasti bae tuh ngabandingkeun jeung RT tah ieu nya di mana geus areleh nu bener kudu salah di mana awewe geus teu marake tiung di mana awewe bujalna geus nongtot di mana awewe ping-pingna geus diumbar di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun dikreditkeun ambalayah perkreditan nah ieu bakal turun Imam Mahdi memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula kuari geus bukti kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji engke bakal aya sulit naik haji teh bakal aya penyetopan wallahu a'lam mungkin ti pihak kafir mungkin karena zolimna di berbagai negara sehingga kesulitan engke nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah tatangga jeung tatangga geus silih bunuh bakalna teh di mana engke gereja geus aya unggar lembur urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja dihalangan ku baha bae ge hese lantaran nyana nu boga taneuna nyana nu ngabangun imanna nyana nu ngabangun gerejana sumarekon gereja wah luar biasa BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di Neuleuh seketna pohara jasa mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna pengikutna atuh jadi panghurung lah si gade Mahdi al-Muntazar kula dek nyaritakeun ilmu Kangjeng Nabi kahareup tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun tah Imam Mahdi turun di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya tidinya kakarak ngaku didinya lah nyana berjuang keur beujeuhna mantep berjuang turunlah Dajjal mah matana sabelah nyana mah nongtot sabelah luhur bisa hiber nyekel daun bae bisa jadi emas bisa jadi duit mawana nyana mah keragaji asal nu teu nurut ka nyana diragaji cai hese engke dikersakeun bae ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai Allah teu nurun-nurunkeun cai turun Dajjal asal ku Dajjal ditepak bae cai mancer sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu Dajjal tidinya kalut jelema tah ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakalna begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu awas Dajjal geus beres nya ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna 2 bagian iman ka Dajjal kabeh mangerankeun ka Dajjal nah nu hiji sabagian teu ngimankeun lamun di dunia jelema aya 5 miliar eta keur milenium nu itu atawa tahun nu itu kuari mah meureunanan geus bangsa aya 6 miliar malah 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha 4 miliar mangerankeun ka Dajjal 2 miliar henteu nu 2 miliar ge nu 2 miliar dibunuhan tersisa lalaki hanya 70.000 awewe hanya 40.000 nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal nah ieu sing hade
beres dajjal kalut turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Di mana turun Kangjeng Nabi Isa? Di Palestina, pas di Masjidil Aqsa, di Babludin, didinya langsung Kangjeng Nabi Isa salat ngan teu daekeun jadi imam, tetep nu imamanna Mahdi. Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ke Palestina berjamaah. Nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal. Tadi dinya engke bakal aya dabah. Dabah teh hewan, kira-kira bangsa segede himar lah. Eta dabah teh dabah. Ta eta dabah teh hewan, sukuna opat biasangan ceulina rancung ka dieu. Nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Dabah ye, nu ngerina kumaha ye? Eta dabah mamawa tongkat, begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh. Jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan di dina kafir. Sanajan make jilbab kafir mah kafir bae. Sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah mancrit tah aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah jelema sadunya geus aya merekan kabeh dia kafir cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh plek jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah. Ieu bakal terjadi seperti kitu. Kafir, mukminah atau mukmin, kafir, geus teu bisa. Kajeun teuing kumaha ge geus kitu bae tah mah. Ieu nu bakal ye. Lantaran urang dieu mah teu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi. Nu bakal teh geus dicaritakeun. Beres dajjal engke bakalna. Nah, aya seuneu ti adan. Di ditu ti negeri Yaman. Terus seuneu ka dieu, terus ka Turki, terus seuneu ka dieu, ti Turki terus ka Mesir, terus ka dieu ka kitu Yordan, terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok. Seuneu bakal terjadi seperti kitu. Kuari mah kakarake seuneu ayeuna olahraga teh seuneu naon gara? Seuneu naon? Tuh dasar osok nonton buat pemainnya nyana buat asana nyana kana rakati heula tah eta seuneu tah geus beres seuneu tah kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon. Asal panon poe geus ti kulon pan biasana tewetan surup barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat. Ndek muncul teh ditahan teu meunang cek Gusti Allah. Panon pe endet-endetan maksa panon pe ditahan ku malaikat teu meunang saat ieu mah 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon teh muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus di dinya geus teu bisa tobat sasaha ge tutup lawang tobat. Nah ye tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon. Besi kiamat asal Jumat jilid lalagan tanda-tandana geus rada aya jasa. Tandana geus rada aya jasa. Dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina Alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas. Urayan-urayan dina sawi geus jelas. Mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus. Kamari Irak kuari terus jeung Syria geus puguh kitu Taliban terusan terus ka Indonesia. Mantap kula nitahan bae ge di Indonesia di Cilongok di Cilongok kuari nitahan naon kitu jurus penca geura siapkeun deui. Geura siapkeun deui baheula ieu tah Haji Masuri anak buah KST ya asti lain tak eta geus disiapkeun jurus-jurus lantaran ieu moal kebal deui perang memeh digunakeun perang ya kolot-kolot atuh bacokan ku urang tah
tidinya si hade tak panon poe bakal ti kulon. Ya Allah ya Rabbi, nah iya ala kadar ayat 10 keneh nu bakal dicaritakeun lantaran geus penting 10 tanda geus tereh kiamat. Nu tadi geus rada aya hiji haram geus dilebaran jang bakal ngungsi di berbagai negara. Nyaho atau teu nyaho pemerintahan Saudi gerak sorangan seperti itu. Umroh terus di berbagai negara dibuka lebar-lebar. Engke pinuh hajian pinuh umroh pinuh engke bakal hese. Andak nu kuari ngorak keneh kemudian boga duit gegeraan ka Mekah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kabayang Madinahna. Nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi Maulid Nabi aya di Mekah. Nyaritakeun makom Kangjeng Nabi aya di Madinah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kieu ieu urang ditungtung ku ari sebab ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq, ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat. Nu zalim bisa dimenangkeun tibatan nu jujur jeung nu adil. Bohong geus merajalela di mana-mana. Kamari ieu maka karak pamarentah doang nu ngabohong, kuari mah jeung kiai-kiai na ngabohong. Komo Haji Masuri mah selain pamarentah lain kiai tabatu. Jadi ieu geus bohong kabeh, acak-acakan ieu negara. Nya, tadi di mana-mana nyarita bohong. Geus bae pokona mah eta ciri kiamat. Di mana-mana engke bakalna loba awewe menta cerai ka salakina. Bakal terjadi pokoknya mah ieu mah boro-boro nu ngorakeun nini ge menta pegat. Nini ge menta pegat. Masyaallah. Tadi batek sieun ieu mah lain lalagan kula bae unggal poe cicing bae di imah. Assalamualaikum. Salam. Di mana ye? Saya dari Tangerang Pak Kiai. Ada apa? Istri saya pengen diceraikan Kiai. Emang ribut? Enggak sih. Kok bisa cerai? Enggak tahu, saya juga bingung. Barangkali enggak dinapakahin. Wah, napakah udah lebih dari cukup. Terus kok minta cerai? Saya juga bingung. Ya tuh kenapa bingung dibawa-bawa ke sini? Saya deh ke berang saya. Assalamualaikum. Salam. Neng, di mana ya? Saya dari Jawa. Dari mana Jawanya? Brebes ya. Iya, pantas hitam. Ya udah. Cak orang Brebes teh ya putih. Ya manu hideung we lanang. Ada apa, Mbak? Saya minta air Pak Kiai supaya suami saya mau nyerahin saya. Loh, kenapa? Emang enggak dinapakain? Napakah sih ada. Terus kenapa ini? Lah, pokoknya saya minta air aja supaya suami saya mau nyerahin. Ini kenapa dulu? Ini adanya SMS lebih ganteng. Tolol tuh orang Brebes blon. Sapoe nanti sapoe ayat 5 ayat 6. Nu aneh ya, nu aneh. Pejabat loba jasa kula mah nyaho jasa. Pejabat Tangerang PNS, Pemda loba jasa anu pamajikanna hayang cerai. Model nu leuwih aneh deui, nu leuwih aneh. Aya jelema kaya boga tokona pohara gede, kemudian atuh ganteng jelemana, mobil lagi leuwih ti 2. Terus atuh pamajikan lagi geulis sakitu mah, lain sakitu mah geulis belah pokona mah geus. Kuari geus baroga incu, ulah sok ngadongeng bae geus baroga incu, geus boga incu. Incuna 4 ku kula ditanya. Geus, hiji mangsa pamajikanna ka pasar, berarti kan geus nini geus boga incu mah. Kapanggih jeung bebene baheula aki-aki. Menta SMS. Si aki jeung si nini blon teu coba. Dibere. Datang ke imah SMS-an aki-aki jeung nini. Minta cerai ka salakina. Balik kuari. Nini lain lalagaan ieu mah. Masya Allah, kuari nini make lepis deui. Bating. Cerita negara kalut para jasa. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ieu tanda de kiamat loba jasa. Mabok geus teu bisa ditahan. Geus jauh jeung akhlak Kangjeng Nabi Firaun tah mah. Zina geus teu bisa ditahan.
terus baik Kiai nggak ulah-ulah zina malah aya Kiai nu zina bloon tak Kiai ablaul bloon mah tak iya ku ari maling terus-terusan geus puguh kitu pemerintah korupsi geus teu bisa ditahan geus lain rahasia deui mah geus lain rahasia teman teh kulah aju ngaharamkeun ge ka duit pemerintah teu beres teh Kanjeng Nabi dakwah di Mekah teh pohara berhadapan jeung kafir Quraisy urang mah kakarake berhadapan jeung kokolot mutilok salat doa paling jeung jawara ngadu kotok teu sabaraha aja jero nama aya imanan ka Gusti Allah tinggal di lempeng-lempeng doang urang ngadawahan di lembur urang paling jeung tukang main gapleh paling jeung tukang main remi janya nama judi naga tuh jeli kelas bawah ja ai judi kelas kasino mah nya nama teu becus di samping teu becus teh deui duitna pantamah kelasna 1 miliar kaluhur geus bae judi nu dihandap bae kadang-kadang catur ge pake judi bae kadang-kadang lureuh pake judi bloon ayo lalaki teh bigang sia ayo judi teh datang ka dieu jadinya wah cenah kieu di mana eta lain di mana aing nya oh tetangga aing aya nu kos kitu hiji terus judi tak urang mah berhadapan teh paling jeung eta jante urang mah dakwah teh sugana teu ieu mah di gereja cara siri sikti jante urang mah dakwah teh henteu di kelenteng cara Gus Dur mah kaluar ti kelenteng nu asup Islam sabaraha ulah di deuleu ka kelenteng ulah di deuleu ka gerejana dibaptis Gus Dur teh seuri bae hasil daripada kokoloyoran Gus Dur sabaraha nu asup Islam kardinal yehe atuh dakwah mah kudu kitu atuh ai dakwah di masjid ke masjid doang mah di luhur mimbar balik di berkatan lain dakwah tah neangan berkat apa kos gitu dakwah tuh kan kudu lolondokan kan berarti urang kudu ngahiji heula jeung Katolik kudu ngahiji jeung Kristen urang teh ngan boga maksud aing teh deuk ngislamkeun sia batur nyarekanan ka urang iya tuh batur mantep aing mah jeung Allah urusanana dakwah batur mencaci memaki ka urang urusan sia tah mah deuleu ka aing sabodo ya aing mah dibagus-bagus ku sia disumbang teu aing mah digoreng-goreng ya aing urusanna jeung Allah aing mah deuk dakwah tah lamun geus boga tekad seperti kitu karak dakwah beneran cicing di bar urang ilo jojing jeung batur biasa masalah urang diuk ngahiji di meja tanya ke urang sis dari mana sih misalnya si mbak bahasa nage atuh sis karena tanya kurang pengalaman anak dan lain sebagainya teng sekali 2 kali 3 kali karena kok sampai ada di sini bagaimana sih sis gitu oh saya ini terpaksa kenapa karena darurat darurat bahasa Arab itu coba pakai bahasa kita ntar kalau darurat mah ada daruratul bihul makdurat berapa ini urusan nih terus yang diomongan dewan tek ceriknya nak ya orang baru kali ini cek mana anak ada yang nanya sampai sejauh ini mas dari mana sih wah kakara begitu jenazah salaman kau haram aduh cekirlah ada malaikat di bar nih karangnya coba nomor SMS-nya ngomong orang dakwah orang lo bantu ceri tesa etik tak mantak sanggup pun tak dakwah modal kos gitu orang lamun di bar orang nuka bawa kaditu atau itu nuka bawa ka orang mencari siap ulah tak nu kuari disebar teh wali nu kuari disebar di bar atuh loba ulah dikira do mantek urang lamun ngaji dunia kewalian teh sing anggeus
ulah anu kadele di masjid make udang-udang gede doang nu kadele kurang make jubah udang-udang dakwah hebat nyarekanan batur lain eta nu diutus ke pemerintahan wali benang jeung teu benang mah bener jeung teu bener lain urusan wali tugas seorang pimpinan kutub dakwah di perekonomian maneh di bangsa urusan naik lebat sia dua teh kade kapanggih jeung nu kaburum make anting eta teh buah wali si hade besi kapanggih jeung kos kitu gegeran urang sasalaman tanya wali ya apa-apa deh ini kata Ki Uci juga yang begini wali nyana kagetan ke ngawalikeun ka ini tendang sia ku aing ku aing mah gengbar sakedet urang teh nyaho di kahirupan urang be masyaallah ya Allah lamun di dunia teh aya bin badan intelijen negara aya intel bais dan lain sebagainya eta mah sakadar zahir tapi intel batin nu disebar di dunia moal terjadi atuh peperangan mun eueuh intel batin moal terjadi atuh jelema keras mun eueuh intel batin aya jangan nyahokeun batin tah lamun geus urang ngaji ka dunia eta kakara kitaban pantama hese kiai sok ngaco bae atuh emang aing mah ngacona kos kitu ku sia dek dikeun los teu kajeun aing mah ngacona kos kitu nah ieu Kangjeng Nabi mah heula dakwah teh berhadapan jeung kufar Quraisy cakupar Quraisy teh kieu ka Kangjeng Nabi qalu lin nabi akhbirna ya Muhammad anisat idza matat di mana mencoba ceritakan ku anjeun Muhammad ka kaula tentang embe anu paeh di sisi jalan di leuweung di gurun man qatalah Muhammad aya embe paeh sisi jalan ngajongkeng saeta nu maehan dijawab ku Kangjeng Nabi Allahu qatalah Allah ka nu maehan benar anta tazamu annama qatalat annama qatalta wa sabaq halalun wa ma qatalaha al-kalbu wal kitu was-saghar halalun wa ma qatalahu Allahu haram man aing mah teu kaharti ka sia man binatang anu dipaehan ku urang dipencit halal binatang anu diburu ku anjing halal binatang anu diburu ku manuk alap-alap halal kunaon anu dipaehan ku Allah haram teu arti aing mah eta pertanyaan po hara eta paneta mah empe paeh ngajongkeng sorangan nang maehan Allah atuh eta halal jadi paehan lagi ku Allah sia aing ngomong cenah dipaehan ku Allah aing hukum diharamkeun aing ku sia dipaehan jadi halal teu arti aing mah pabelit jeung Yahudi mah kos kitu tah pabelit pertanyaanna pabelit geus jeung kupar-kupar Quraisy mah jadi urang teh hayang seuri ngadengeun hayang seuri eta nanya heula di ka Kangjeng Nabi Muhammad aya teh paeh tah embe tah paeh nang maehan saha nang maehan Allah bener hebat sia Ahmad hebat sia tah berarti bener eta sia tapi aing mah nu teu kaharti mah kieu embe nu dipencit halal embe anu diburu ku anjing halal hewan anu ku manuk alap-alap halal kunaon atuh nu dipencit ku Gusti Allah haram tak eta anu teu kahartina atuh kudu mah eta halal janang Allah pangeran panteman langsung ayo coba kumaha sih Ahmad tapi urang dijawab salah tak kos kitu teh tah saya tetap sering dilembur ge pertanyaan-pertanyaan teh urang hayang seuri bangsa jawara-jawara pertanyaanna hayang seuri jasa masyaallah jasa masyaallah tah aing dae ka masjid nuturkeun kiai asal kiai etana geus di masjid bae ja kiai eta ge beuki keneh ka dunia ai sarua beuki keneh ka dunia mah tong teu tahu aing nuturkeun nya teh hayang mun jana can beuki geus teu beuki sangu geus teu beuki nginum karak aing deuk nurut ka nya eta kumaha dijawab coba ku urang
Ayo nggak jawab aku mah kudu kade sia jawara kade tagolok sia atau aing nu pae ayo ngadu jeung aing eta mah geus ulah make dalil eta mah kos kitu ulah make dalil tagolok tah barang dicetekel teh ku jawara geula aing dek lompat lah Masyaallah ieu pertanyaan model hayang seuri urang ade eta embe nu dipaehan ku Allah ku sia kunaon diharam tak ieu aing tersepna mun kitu mah tah nu dipaehan ku Allah leuwih halal dipencet kurang halal dipaehan ku Allah leuwih halal karak aing manut ka sia aya mah nu dipaehan ku Allah haram pae sorangan pan eta ku Allah pan dipaehanana cak sia bangke cenah eta aya nu dipencet ku sia halal teu arti aing mah agama sia gitu dah nyeri kan aja jantung nyeri kan aja jantung Gusti Allah lagu ya Allah Kanjeng Nabi ge sempet rada ngahulang datang kadinya tak pertanyaan ku parkures teh kira-kira begitu ngahulang ditinggalkeun ku kafir jol malaikat Jibril alaihissalam tah ngeunah-ngeunahna Rasul mah kos kitu ketika bleng ketika bleng jol utusan Allah kan mantep urang mah bleng ngahuleng setruk aduh Gusti Allah lagu mantap aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi kudu dicaritakeun aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere datang ka kuari ge teu suung-suung Allah mere kabar mere berita jak kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jangsanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara kitu naon ngaranna seorang wali deuk ngabejakeun tentang usim panas Ki Umar Rancalang teh waluku diteundeun ka luhur di Talia kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab ku nyana geus sakituna bae tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti istihoro Kiai Ki Umar Rancalang nurunkeun baluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana taneuh wah asana hujan babajiran nyecep ke jero ban eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos kitu jadi teu meunang langsung tokmol budak engke bakal aya panas 7 bulan tah mah dukun ngokos kitu mah tama hijikeun jeung yang subur tama talian habak tama dukun tama kos kitu mah teu beunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di mari pan ditumpakan henteu sekian teh bensin bensin loba henteu lah teu kabeuli balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah nih di ditu geus ditanya belah ditu pancananya mari tuh mari eta motor kudu teh ditumpakan bensinan cek
bensin loba meuli teu kebeli gitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM kakarak ngah masyarakat tuh eta karena jitu ieu mah lain hati-hati saudara bakal aya paila sing hade bensin naik bensin naik geus nyaho urusan negara mah eta mah urusanna zohir ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah teu meunang dizohirkeun tetep bae lamun lain darurat amat mah teu meunang dizohir kecuali geus darurat jasa darurat ieu can paham keneh bae can paham keneh bae masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka ieu geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu geus ka ditu geus tetep can bae kakarak cel itu tah eta ilham terus datang ka kuari dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah keren wali kabladina para solihin tetap dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah namun ternyata mah cekas bah tenang we sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah teu kagoda ku ieu jeung ku itu atuh sabodo bae diomongkeun kaji di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakituna bae nya nama sebab dirina geus leupas jeung makhluk jeung Allah mun masih kena di alam irungna beuka lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karak mantep teangan tak kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat ku sia bungkus pakai beber ku sia bungkus yes dagan kiai anu geus kos kitu teh urang kabawa bae ku kiai-kiai makhluk Kangjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu Kangjeng Nabi rada ngahulang jol malaikat Jibril mawa ayat wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimaradi wa in tuti lamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ya khususna Mekah ya nek kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah timimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari ngariweukeun pikiran anjeun nuturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kufar Mekah Muhammad yudillu an sabilillah eta mah kufar mah nyasarkeun ka anjeun nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah yakni nyasarkeun ka agama Allah ulah dituturkeun mun anjeun nuturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah yakni kufar omongan-omongan anak anjeun dituturkeun bae diayukeun bae yudillu nyasar maneh sebab disasarkeun ku kufar Mekah teu kudu in teu aya deui yattabi'una ila dhon eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang nafsuna doang hatena doang ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke nucaknya ma qatalallahu ahaqqu an taqulu mimma qataltu ngomongna ge hewan nu dipaehan ku Allah leuwih hak di dahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh bangke teh leuwih hak di dahar sebab langmaehan Allah tibatan nu dipencit ku urang ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus teh sasar kajen ku kumaha ieu keur carita jeung kafir keur carita jeung papada jelema muslim papada jelema mukmin ngan nyana mah aya di golongan maksiat mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat moal ecreug kajen ku kumaha tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate senam karena jajantung nage belu urang nage bahasa belu teh hebat teh belu tah geus kebal teu kaluar teh belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kan geus ngomong nage kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok
moal maju siap kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngeuridit kabeh kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun aya Quranan aya dalil komo kiai di Golkar mah tamah geus 150% ngaluwihan 100 tamah geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tamah kasup kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara kemajuan bangsa kemajuan urang perekonomian jeung perpolitikan urang nutur-nutur nu kos karar itu moal aya anggeus teh yudillu an sabilillah nyasarkeun kana jalan agama Allah cilaka sia nutur-nutur kos karar itu ye emang kumaha kitu lah sok nutur-nutur kiai nu kos karar itu ceukna mal maju segala partai diberian bae kunyana partai mah teu kumaha negara organisasi diberian bae mal beres nuturkeun kieu kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung negara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh ndek dijadikeun di negara naon geus ulah nutur-nutur kieu kos kitu yudillu an sabilillah cilaka emang kumaha gitu engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho maksudna kudu dikanyahokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama milu teu akur ulah nah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partainya bener nu ngalaksanakeunna bener apa teh ketika bener milu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang je nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat jalain bupati lain camat Allah belah dieuna makhluk Kangjeng Nabi akur henteu jeung kahayang Kangjeng Nabi akur jeung kahayang Kangjeng Nabi tuturkeun tah akur ulah jangan di ortodok sadaekna siang ortodok aing moal kebel siap modar kajian kok kapanggih jeung Allah sia ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu karena dolalah cilaka sia tah lamun geus kos kitu serem ieu mah malah nanyakeun kok can aya ngajak-ngajak aing geus aratel yeuh hayang gerak-gerak yeuh asana motor aing teh teu kabensinan kuno kos kitu tersep aing mah jadi teu engkeuy-engkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap itu nu penting mah asal aya uang eta bae lah bensin uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah tuturkeun omongan-omongan mayoritas lamun anjeun nuturkeun aksaroman fil ard mayoritas manusia nu aya di muka bumi ieu yudillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawah urang ka ciwit ka bawah daging ka ditu urang nah teu dididik ku ilmu tasawuf teu dididik ku ilmu thariqah ngeungkeuy jeung nu kararitu hayangnya tungtung kuari pilkades kamari pilkada kamari pilgub sakedeung deui bakal pemilihan partai sakedeung deui pilpres balik deui pilgub deui pilkada deui pilkades deui partai deui pilpres deui balik deui hayu bae modar masih kaya di dinya rugi urang ji de kumaha geus atuh kudu kumaha ieu nagara teu kudu kumaha ieu urang pajukeun deuleun nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil hayu tuturkeun nu bangun deuk ngabangun negara jeung bangsa tuturkeun ku urang satungtung aya mangga eueuh teh heulanan atuh kamari nu mantak nuturkeun Gustur kiai salat nya mah ahli Allah ngomong ka kaler ka kidul celenah eta mah urusan pribadina tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara buktina pan pecat ya pecat geus bila perlu pecat kabeh cek tinggal aing bae sorangan Amerika kaget kok ieu dipecatan aya naon ternyata nyahoeun nyana teh
karena sandi-sandi politik nuker hancur-hancuran. Departemen Penerangan ini adalah markas tikus dan lain-lain sebagainya. Oh, berarti bener ya Gus Dur. Buta mata ieu, mata hate bentak. Nu kuari mah betah mata ieu, buta mata hate. Mana kuari nu endek ngabangun bangsa jeung negara. Aya tuturkeun. Jak kudu aya pamimpin mah. Mau tidak mau tetap kudu aya mun eueuh urang doraka jieun ku urang. Bacalah ku urang, kumaha tah ke kukula bakal diterangkeun hiji-hijina. Tenang. Asa ulah kaburu pae we nu kolot ya. Setahun deh bakal kayak Abu Rizal kumaha sosokna. Kemudian atuh Pallo bagaimana? Kemudian atuh ayeuna mah Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya dicaritakeun insyaallah. Kemudian desas-desus Begawati dek naik deui engke dicaritakeun ku kula. Bahkan SBY nangis ngumpulkeun beberapa tokoh karenanya nangis 2 periode teu bisa bakal naikkeun pamajikan dicaritakeun ku kula bakalna. Tenang pokoknya ngaji bakal carita nagara engke bakal urang. Terakhir Bung Jenggot. Pan urang ge kudu atuh je nagara je atuh kumaha atuh pamimpin mangke diserang teu puguh teu karu. Ngan nu mana ieu nu mana tah mantak tenang ke dibacakeun ku kula dibacakeun. Sebab kula geus musyawarah jeung para syaithanir rajim. Aduh Gusti Allah, negara orang tetep kudu di rumah. Mantak kula kaget per provinsi dicokot satu tokoh ulama, tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara. Kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing. Untuk memulihkan kembali di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat duges nongol, urang musyawarahkeun barangkali aya jelema anu terpendam anu kira-kira bisa diusung ku urang urusan partai kecil eta mah urusanna sakadar urusan persyaratan birokrasi engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya. Nah ieu teh keur berpikir sampai kadinya. Lain letik-letik pemikiran ieu teh. Yuk urang berpikir, Indonesia dek dikumahakeun. Tah, lamun urang diajak berpikir kadinya pan puyeng. Puyeng diajak berpikir kadinya di rumah ieu teh. Politikna kurang geus acak-acakan, perekonomian geus acak-acakan, budaya geus acak-acakan. Ieu teh diputuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal ieu teh 50% baheula. Berarti atuh deuk ngarobah naon ieu? Deuk ngarobah karakter, sistem. Oh, lain lalagaan. Kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu. Ieu deuk dirobah sistem lain letik-letik ngarobah. Eta teh keur dipikiran ku ari. Sebab ieu urang lamun terus kos kieu, sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca. Nu mantak kuari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh ham-ham. Ieu ham-ham ieu teh bakal bisa apa henteu mawa negara. Lain lalagaan. Lain lalagaan maka Ki Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui, Din Samsudin, Tifan bakal dimunculkeun deui. Kumaha ieu jang negara? Engke bakal Kisah Hal Mahmud bakal dimunculkeun deui, orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui. Ieu teh kunaon nih sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara. Ulah lalaga. Ieu teh keur neangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet. Nu bakal ditenden di tengah-tengah lapangan. Anu bakal kadeuleuh ku manusia balerea. Oh, aya otak di tengah negara horengana. Tak iya nu keur dipikiran teh. Ieu ngaji tafsir ka mana ieu? Teh ya.
orang nuturkeun nu garetu yudillu an sabilillah cilaka anta kudu dikuatkeun batin urang hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah nah moal ka bita aing mah kudu kos kararitu moal ka babawa aing mah kudu kos kararitu diasingkeun bae asal dipake ka ridho ku Gusti Allah titik tah neangan karakter nu model kos kitu ulah haju ieu mah cenah urang mah asal kukumpulan baik hitung-hitung eta bae anu hajat teh gumbrang-gembrung kayak kayak urang kukumpulan deui plak tudung nah naonna kuari teh aya nu kos karar itu tah kos karar itu kiai bahasana geus urang mah seperti mah kukumpulan bae di dekat plak tudung kayak bubar kayak urang kumpul je ieu kiai ondo amat pikiranana cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan pikiran pendapat ku permekah ulah wa intaya wa illa yakhrusun nuturkeun anjeun ka maranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan jeung deui sama sakali wah naon kecuali bohongnya inna rabbaka sa'nya pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha uninga nyaun mayyatillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uningaun a'lamu bil muhtadin ka jelema anu dibere pituduh atuh kudu jeung Allah sasar gasarkeun apal Allah anu menang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke ayujasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal menang balesan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sesuaikeun jeung aturan Muhammad fakulu mimma dzukira Rasulullah saya silakan dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun mungkin zikir Rasulullah eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan bismillahirrahmanirrahim sunnah mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah sing hade di negara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade atau ka ditu ka Manokwari NTT atau kitu besi pepencitana model urang ka luar negeri ka Amerika ka Inggris ka Jerman sing hade pepencitana termasuk ke Singapura sing hade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim pepencitana haram teu meunang didahar kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencitna ku jelema mukmin jelema muslim ieu ayatna fakulu mimma dzukirusmullah alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin amullah ala yasin habibillah